gitu sia ngawirang batur teh Naon mana? lain eta boloho anu persi ieu persi Kang Koko Panitia ge sarua persi Kang Koko. Ngan ieu mah kokona Koko Robet. alah ampun Gusti nu agung nah ari si lain kalakuan cabujir Waalaikumsalam gelbi anak mohon persi Kang Koko sareng Kang Asep konter Pan konterna ge geus bangkrut ari maneh. Teh teh dagang ieu dagang peuyeum. dagang puyum sia nyanyawanan Ari maneh dengekeun sejarahna. kumaha Pan dagang peuyeum. ya mangga wilujeng alah nu gebelekukin laguna nya mangga sok Ai maneh teh pan ngajaga konter teh geus teu ngajaga di konter. heuh tuluy kumaha Tah, jadi teh nu ngalagu bieu teh. Geus caritana geusan dibungkas heuh tuluy kumaha dagang peuyeum. dagang puyum Heeh. tuluy Dagang peuyeum. Kana motor asupkeun kana bagasi. Kieu we, somong we, ngong kana motor teh dina tikungan pan loba koral. dina tikungan teh Heeh. Tah barang barang maju di geruk di serepet. Dina tikungan labu nyorolok. eta teh Heeh. tuluy Tah labu nengar ieu. dengar naon Nengar ieu kanang entog. Wah, eta mah entog atuh pugu we. Udah si motorna teh sing baru riset we eta peuyeum. si puyumna teh Peuyeumna teh sing baru riset. Eta entog teh wah asal disuguhan. Tong kaseuri. henteu sok dengekeun ku dewek Tong kaseuri. Eta entog teh puguane, pugu we asal disuguhan meureunnan ningali eta peuyeum. Amburadul eta tukang peuyeum. Tukang peuyeumna nyungsruk ka itu ka sawah. Jeung motor-motorna dikersakeun peuyeumna teh bahe kabeh dina hareupeun ieu kanang entog teh. tuluy Tah si entog teh wah nyorok cok we kana peuyeum eta olohok saha nu bogana duh cenah sadaya-daya. tukang puyum teh labuh Labu ari maneh. Si tanggungan peuyeumna teh tah nu dina bagasi dina motor lepas dina motorna teh. Tanggungan peuyeum eta kanang entog. Neungar kanang entog si motorna jeung jelemana teh gebros ka sawah. Wah nanasiban eta tukang peuyeum. Duh cenah aing teh kudu kumaha ngagantianana karek ini cenah. karek init Jabanding loba keneh teh 60 kilo ya. tuluy Beak teman nu boga entog eta nganuhunkeun lain nulungan mah kanu cilaka teh nuhun tukang peuyeum cenah jadi sapoe ieu urang moal neangan hakaneun keur entog. di dijawab eta ku jelemana nu cilaka Dijawab kumaha ngajawabna keur nganuhunkeun teh nu boga entog teh da entog teh keur nyorok cok we kana peuyeum nuhun cenah lain ditulungan anu cilaka teh nuhun cenah tukang peuyeum. Dijawab ku tukang peuyeum teh berkah gablag warak. alah mohon mangga mahupi nuhun tukang puyum teh ukay eta mah tukang puyum mah lain Kang Koko Asia Naon? ukaye aduh ampun kumaha tuh Si tukang peuyeum teh udang.
Ngajedog bagas tong seri ya. Oh cicing teh ulah pipilun seuri cicing. Yak tuluy kencir dewek we jeung si Lai ngobrol. Sok. Woi. Eta ladang peuyeum. Ladang peuyeum ka dikeun sia. Sia. Ngiriwo. Halah hatur nuhun pangarja. Berkah Bapak. Manehni pahibu teh atuh dengekeun heula carita ge can anggeus. Muhun mangga ukaye teraskeun ukaye. Iya boleh Umi Ajis, terima kasih. Tuluy kumaha? Ya teh tukang peuyeum teh ngauleng we. Bingung cenah duh aing di mana ngagantian cenah euy duh aing jabaning cenah euy teu boga keur ngagantianana. Datang we ka nu bogana. Si ukaye teh. Heeh. Tuluy kumaha? Si ukaya teh ya langsung we dadaheus ka nu bogana. Kumaha cenah? Duh, nyangakeun sadaya-daya, cenah sadaya-daya we, abdi teh kamusibahan. Hanjakal si ukayena eueuh. Tadi teh teu patah semangat. Saha? Si ukaya teh. Si ukaye teh. Heuh, teu patah semangat, sia teh mah da jelemana daekan. Heeh. Waalaikumsalam. Tuluy? Tah si ukaya teh keur ngadu nasib kitu, aya nu hajat. Aya nu hajat. Heeh, nu hajat teh kebenaran keur ieu keur ngahaluang ieu juru kawihna teh. Juru kawihna. Heeh. Ngahaluang naon? Ngahaluang nyawer. Bola kukus menyan kemanggung rarang diatna gitu wah. Heeh, ngaraja. Heeh. Bol kukus mengan kemanggung otomatis tak kerendek nyawer teh nundu anu dek narima saweran teh anu barudak teh pan persiapan wah buru cina awurkeun cina si ukaya mah kalakieu we Diuk kumaha? Heeh, cingogo we ge si ukaya ge. Si ukaya teh. Heeh. Naon maksudna? Heeh, pan jadi pikiranna teh supaya eta saweran teh pan batur macing rarongok nararewak ka luhur. Heeh. Si ukaya mah otakna halus pikiranna. Kumaha? Cina moal ka mana jigna cina pasti ragragna teh ka dieu. Kieu we depa dina taneuh teh. Depa. Heeh. Tuluy? Heeh tah barang ieu meureunnan aya ibu-ibu di harapan si ukaya teh. Ngajedog sia teh can anggeus caritana ge ulah nyengir. Cicing mana teh? Lain menepi kageuleun ieu teh nya. Saha? Hi wagas ngajedog sia teh ulah milu seuring. Cok tuluy kencir. Tah si ukaya teh keur tungkul kieu depa dina taneuh. Ya ibu-ibu make ieu daster. Ibu-ibu make daster. Heeh, make daster barang ngaronya ka luhur. Kapan si dasterna teh rada ngapung. Heuh tuluy kumaha? Tak karungkup si ukaya teh di tukang teh, karungkup barang cengkat si ukaya. Nah cenah poek. Cenah ieu permen lumayan cenah aya permen unggul cenah didudut eta mah si ibu eta ngajerit. Anjing ieu teh lain permen cenah. Weh si ukaya ieu teh lain permen, sia teh mah nya permen geunya. Nya rame. Henteu teu rame sia teh. Aduh, palawar gitu rame, abi bade uih doi. Berkah. Nah, bisa ngajerit gitu eta si ibu. Pan ngagebay maneh teh. Ngagebay. Barang ngaronyak teh. Ngaronyak kumaha?
Pan ngagajelang si ibu teh make daster. Si ukaya dana pernah di tukang karungkup ku daster ibu-ibu eta gitu. Si ukaya teh kaluhur ningali cenah teh menang duit aya permen cenah kieu. Padahal nya cek urang mah nya permen liat. Maknya permen dicabut teh teu ceplok-ceplok. Belagong. Nah, eta si UKY nya teu bisa ngabedakeun mana permen mana lemer. Lain kabayang si ibuna eta moal teh jejeritananya euy. Udah si ukaya teh digampleng teh dicabok. Si UKY teh dicabok. Sia teh cina ukaya. Piraku aya permen nyumput sia teh cina. Mane teh teu gablok pikiran, manya permen cina jiga lentah. Ngeus ya tong dituluykeun bisa dibedil ke wae. Alah ampun. Alah, Cir, Naon? wayahna ieu rekodna bikeun ka si UKY. Maknya permen cenah dicabut teh ngageber. Lah ampun Gusti aku. Alah, hanya kita-kita yang tahu. Alah, jadi kangen cenanya aduh ka UKY. Alah, durasi mohon ibu aduh ampun. Resi laing atuh buncir. Naon? Bejakeun ka si UKY. Naon? Maknya UKY. Kaperempunan ya. Halo, waalaikumsalam, mangga Ibu Patona. Aduh, Kang Dewi, ada ampun, bebengok si UKY dah. Geus kabayang ku dewek buncir. Naon? Heuh keur kieu, weh keur sidakeup we. Karungkup jol poek kieu ka luhur. Duit eueuh cenah ieu permen cenah ieu nyentil. Tak. Nah, teu coplok permennya. Kabayang si ibu reuwaseunana. Ijuh. Lain kacipta deuleu kabayang eta si ibu ngajeritna, ibu-ibu. Kumaha? Heuh ngajeritna teh bari muriding janing. Kumaha? Ijuh. UKY lain permen Aisyah. Alah, ampun. Halah, waalaikumsalam, jauhlia. Aduh, ampun, ceramah ini. Halah, ngeuy. Aduh, ampun, Gusti. Halah, dikanjun lah nyamun aja. Halah, kabayang eta si ibu-ibuna, aduh. Halah, lain kumaha otakna si UKY nya aduh aing. Halah, Aisyah kaya gitu. Aduh, teu bisa ngabisani deuleu. Naon? Heuh mun dewek jadi si ibuna gitu, ibu-ibu eta. Ada si atoh nawakan ieu saweran. Wah, awer kieu. Wah, katungkup meureun si UKY teh di tukang teh. Sibuk we kieu. Si UKY teh di tukang teh kieu ulu. Ieu permen nepikeun ka ulenan kieu.
Mainnya permen ulenanya euy. Geus buncir ah, nyeri beuteung aing. Nada terame. Hah? Terame bari nage. Teu rame. Henteu terame. Atuh atosan teu rame mah nya. Sia teh gandeng. Alah. Ampun, tak itu neng upe pengalaman. Alah. Ampun, Gusti. Aya keneh eta carita si UKY. Loba. Naon deui dah, geus tong dicaritakeun eta mah. Geus moal rame. Alah. Ampun. Ngakak tuh rame sia teh matak loba nu seurik rame. Udah terame dah urang mah geus ngadenge. Beda masjid di Cilaing mah ke jeung teu rame ah. Lah eta dewek mah geus teu kabayang gitu. Naon? Heuh barang dirabut gitu. Dina parupuyan geus sok pikir ku Cilaing. Lah mun Kang Sasmita mangga ulajeng ya guys ngalami deui sakedap deui ya pameng ieu si UKY cenah panasieun cepilna. Ijuh bari tetepak ka tukang UKY ieu mah lain permen UKY ari sia. Sekolahna di mana si UKY-nya? Aduh, ampun, dalikeun ini sampai sakit perut cina. Ya, aku juga sakit rahang aja. Alah, geus buncir ah. Geus. Alah, ampun. Alah, hayang teuing datang si UKY ini hayang jengut cing. Alah, ampun. Bucir? Naon? Nah, mana yang teh seuri? Dah, urang mah geus nyaho. Atuh seuri-seuri saya teh dukung dewek teh. Ampun, Gusti. Alah si UKY heuh. Duh. Ieu lemer nepi ka ulen. Enggak sia teh. Alah. Ampun, Gusti. Alah, Teh Aisyah tuh ngeuh jigana meureun. Alah nuhun Mang UKY, duh kenikmatan teh geuningan teh sapira. Alah. Geus buncir alah. Alah sakedeung deui adan si teh. Heuh. Alah. Nu adanna teh titah ibu-ibu eta. Saha? Heuh si ibu eta. Nah naon kitu? Heuh meh rarasaeun. Heuh si ibu eta titah adan. Manya awewe tita adan. Heuh keun bae kali-kali atuh ulah laki wae nu adan teh. Kumaha kitu mun si ibuna nu adan? Heuh kabayang gitu. Keur kieu teh meureunan cetrek mixer. Inget kana perjalanan jeung si UKY. Yo, ajo. Aduh, ampun. Alah. Ai maneh kunaon bae wae? Udah urang mah geus teu aneh, urang mah nu boga caritana. Atuh seuri-seuri sia teh kudu umum jeung batur-batur saleurian ai maneh baeud. Udah teu rame. Heuh geus atuh teu rame mah geusan. Dukung dewek teh ku Cilaing teh.
Ampun Gusti. Sok gede. Hah? Sok geus. Geus naon? Geus sedang geus teu rame. Ayo. Kamu titah penutupan si ibu-ibu eta teh. Penutupan kumaha? Bala wargi inget teh kana sajarah nu ka tukang. Bala wargi linu. Geus ya teh geus. Mending katutuluyan ya teh. Yalah, nu dina berana ka aing ngawarea. Saha kabogoh? Hah? Saha kabogoh? Lain ka bogoh tingalikeun siniman siniwati ngawa ka dewe. Halah cir punung teu dibere madu ku cancan. Nya teuing kunaon ieu cancan mah da kitu, dek diinum ku urang teh kala digeser-geser we maduna teh kala disumputkeun. Ngaharewos ka dewek teh. Saha? Cancan Naon? pot ieu madu ingetan bila mana urang ninggalkeun lawang panto eta madu urang asupkeun kana kantong. Si buncir ulah cina ningalieun. Sabab naon si buncir mah cecermet jelema teh. Heuh, abong kena doraka meureunnan daroraka kabeh. Naon? Daroraka nepikeun ka poho. Alah, si ieu deui we tah. Saha? Dah sincep, sincep bagas. Nah, naon kitu? Alah, sarwana kala silih goder sia mah. Kala silih goder tuur kitu ane na korhi teh. Saha? Ya si eta, Jeung saha? jeung si Tantan. Barudak barentangul. Aing geus di jalan. Nya ceuk aing oge Naon? dorakana. Naon dorakana? Jadi poho madu teu ka inum. Alah. Alah. Ampun, alhamdulillah. Gusti. Alah. Hatur nuhun. Duh, ya. Tina naon rupihal kasayanana pangangkena sagala rupina katampi nuhun kalayan kabingahan. Kapunten. Ulah mengkeut mulit abdi sareng si Ukaye. Alah. Gusti nu ampun komodalang nu hiji dewa dah ampun. Alah. Kitu rupina pangarasa nya. Tong disangkut pautkeun abdi sareng si Ukaye da beda masjid abdi mah sareng si Ukaye mah ya. Duh. Cir. Naon? Halah tingalikeun geus treh adan deuleu. Ari kitu kumaha? Halah alhamdulillah nya. Duh. Halah cunuk di waktu nu rahayu ninggang di mangsa anu utama nitih wanci nu mustari. Duh itu lagu dua lagu deuk geus disiapkeun moal kaburu deuleu kaburu adan. Da manehna kala ngobrol. Masih lain ngajak ngadongeng. Jadi pohon tuh lagu terabaikan. Baeng ke keur peuting we tuh keur jam 2 subuh. Pala wargi alah aduh Gusti. Junuk di waktu nu rahayu ninggang di mangsa nu utama nitih wanci nu mustari ngahaturkeun rebu nuhun laksya ketika bingahanana kanggo kakersana pangersana Bapak Agus Liga Laksana miwah Ibu Hajah Liga Laksana Teteh Aisyah halah Neng Upe nya Kang Alim Sukardi Mom Albi halah kum kanggo kasadayana nu sami rawuh di jarohangan ngahaturkeun rebu nuhun laksya ketika bingahanana tina non rupihal kasayanana pamugi kagentos anu langkung-langkung berlipat ganda ku Allah Subhanahu wa taala kalayan syararehat sapapaosna syararehat lahir batina paranjang yuswana arageng milik rejekina syara rukses dina sagala rupi
karirna tina sagala rupi widang kagiatanana dipermudah tina sagala urusanana ditebihkeun tina balaina kalayan salalamina ditetepkeun dina rahmatna sareng pitulung Allah subhanahu wa ta'ala amin. Pokona doa nu pangsaena nyerengan urang sadayana nyecir nya bilih kabetrik ati kagebrag manah kasinggung kalbu sewu ulah ngajanten benduh salaksa duka ulah janten rengating penggalih hapunten samudaya kalepatan naon rupihal anu kahajat teu kahajana nyecir nya nyangakeun sabarang salayan kalebet cabe masampe nyangakeun hatur lumayan kalebet saimah teu etang kulem sonten-sonten urang sambil hiburan gogonyakan sing janten ajakan ulah janten bahan ejekan salamet anu nongton salamet anu ditongton sakali salamet tetep salamet hapunten jalaran adan maghrib telah berkumandang menggupai kita semua nyecir halah rupina sakitu anu tiasa kahaturkeun ti simkuring sijak permios sanes tesono pamitan sanes bosanan sanes waktos urang tiasa patepang deui dina waktos anu sami sakitu rupina anu tiasa kasangakeun nyangakeun kalena punten ieu rupina lalampahan simkuring dicekapkeun heula dugikeun ka dieu dipungkas ku kembang tinetik senibaran sari tutug lawang sigotaka. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun palawargi sadayana. Alah di kantun lingi